Ayo bikin kalian bayar ke sekolah. Ya, orang pa jauh-jauh bet sasalawatan yuk. Apa hayu non? Anu mi cuacana. Ayo nu kahiji. Oh, Omlol kape, Robuna kafe, kasadana kape, wajadanal kafe, lekulil kape, kapanal kafe. wanimal kape. Alhamdulillah. Ya, jadi bisa ding. Oh, nggak bisa. Hidup. Good job, Jaki. Kalau bahasa Inggris kita bisa. Ja, aing mah padahal nama bahasa Inggris aing pabelit. Dia, pabelit bahasa Inggris mah teu ngerti aing bugur ngajaskeun ge. Oh, aing parusing bugur teh bahasa Inggris. Oh, mau ngomong udah kayak Balik yang minum obat paramek. Ya, udah kami. Untuk hebat. Who are you today? Good morning. Oh, aing. Ini kalau kan sesolawatan dia. Ayo ujing ya, di kebunnya asa selawatan, ngenah anjing ieu. Bangtakeun yuk. Ih, itu mah barudak jing, si Rija jeung si Jaki. Orang sisinan yuk. Ayo. Bay, barudak orang sisinya kena suara anjing, suara kuntilanak, apa suara monyet? Suara anjingnya kayaknya orang nangakeun beug ayo. Kami anjing. Oh, kami anjing. Kalau suara anjing isian yang mau. Sumpah terus. Ini tak Anjing. Anjing kamu. Anjing. Di mana, Jing? Eta di tanggal tahu. Aju dah kumaha eta? Aing empat bela. Sieun, ngagede-geder ku aing. Oh, berarti eta anu ku aing kerpeting di singsinan dia. Aing dia nyincinana aing deui. Oga aing mah pokona mah sendal aing cokotkeun. Di mana, Jing, sindal liana? Tanggal cau. Tangkal cau nu mana, Jing? Aku di singsinan. Oh, na eta oke ku cokotkeun. Oh, gerak ku aing teh dicokotkeun mah. Oh. Nanti ada ulah pohon deh ya sendal aing cokotkeun. Oh, apa? Patia ada tugas IPA dia kesanggeus can. Geus lah, kan ini harus pelajaran lah. Emang cita-cita dia naon gitu? Jadi dokter lah. Terus sama cita-cita dia jadi naon? Cinta-cinta polongoan. Cita-cita Santi. Batur mah polongoan, ieu mah polongoan. Emang cita-cita dia naon gitu? Jadi guru lah. Santi kenapa? Jaja, barang saing dia anu sekolah gak gambaran anjing. Ada mau pindah ke gambaran. Emang cita-cita dia naon? Jadi seronot kan? Aneh aing. Hobina mah gambaran. Cita-cita nama jadi astronot. Mana mana pindah planet. Kadieu kali itu.
tuh. Hebat. Emang cita-cita dia non? Dia mah mau nyaho cita-cita aing menusuk pakai baju hijau. Cita-cita dia ulah. Cita-cita, Tan. Gua mau mimpi tadi. Aing tadi mikir back itu. Cita-cita aing mau jadi ustad lah. Udah bisa haji tuh. Bisa lah. Cek aing mah cita-cita dia mah jadi tukang bengkel. Pandang tukang ngacak-ngacak bau sepeda aing bae. Asal bae dia aing jadi tukang bekel. Caki aing jadi bosna, pecat gak boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jandela Budak Si Dungkul. Jangan lupa ya. Saksikan episode berikutnya.